Patih ingsun iap mernea duduke pada karo ingsun akang bagea kaharep eserkeun korzinati nun Raka Prabu puputon kembang kadaton semaheun abdi sapangeusi nagri hamba sapangeusi nagara nampi kana pembage salira kalayan nyanggakeun semah pangabaktus kahunyuk panjenengan Raka Prabu pujas tuti sampean ku akang ditampi dening hastakali disimpen luning hati pun deing mastakati matur nuwun Raka Prabu atuh kali nati eta tina naon rupiah kalapatan ageng sareng alitna muga Raka Prabu tiasa ngahapunten kana kalapatan rayi patika dina kasalahan timbalan urang saling maklum urang saling lubarkeun hampura timbalan sabab eta teh jimat nu paling ampuhna di jagat wayang-wayangan teu aya kajaba lintang ti saling hampura antara urang jeung urang malah ieu kecap hampura teh sing nepi kana ati nu matak cekolot baheula mah nyebutna ge sing bisa asaknya ngahampura ainu asyak hampura teh dimimiti kecap lisan urang kedah tuh nepi ka ati teh bener-bener meles ngahampura laras dak lolobana ongkoh ngahampura ka batur tapi nalika batur geus ini sok diomong-omong deui kagorenganan tanu kitu teh beungeut nying hareup ati mungkir ya laras dina ibadahna oge moal katarima da sasamet sungut laras komo deui anu aya patula padalina jeung akang salaku pribadi lanceuk panggedena guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena mun lalaki wajar di aku bapa saolah-olah gaganti bapa sasat akang teh lanceuk ongkoh bapa ongkoh ka diri anjeun ai kolot kanu jadi anak pan eueuh nu nyakin nasihani leres tuna setiap kolot kanu jadi anak bujeng hingga dina anak salah dina bedegongna oge ih teu lewe ngahampura bapa mah kitu dasarna meureun akang ngahampura atuh sabalikna akang oge bisi tina lakon gawe bisa tina laku lampah sapopoe di ieu karajaan tangtuna oge anjeun teh sok kautah ka eta ku akang sok dicarekan dina mangsa digawe bisi caritaan akang jeung laku lampah akang matak nyelekit kana ati ngagebrag kana mana nyentuh kana kolbu muga hidup tiasa ngahampura di sami-sami ngeran sami-sami perkawis eta mah da dina dasarna diteta oge da abdi tepan ulun kumaula kasalira nya lahir kasalila batin ka Maha Agung sasatna salira salaku gunung pangauban sagarana panangguhan hamba-hamba rahayat pamuntangan balarea tangtosna oge kaula teh mun teh mah ceuk anggahota badan mah kaula teh salaku buntut salira huluna hulu ngaleor ka kaler ngiring ka kaler hulu ngiring ka kidul pasti budut oge ka kidul nuturkeun disapengkeureun jeung ngahampangkeun naon rupaha padamelan salira syukur kitu mah tah purwa dimaksud kaula ngahaja ngahaturanan linggih anjeun ka dieu teh aya perlu ieu teh nu mawi sejak ngupingkeun ieu teh mangga
gerak diulah di dinding clear genang siloka banjir bea satara basna non rupaha cita-cita sareng laksana wakca balaka bae kaula bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasanggakeun Gusti saperkara akan ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan sampean geus nyaosan kana pangangkir akang leres kaduana akang ngahaturkeun layang pangajen saluhur-luhurna khusus kaki adi Kipati dina dasar rumasa akang salaku raja rayi salaku pati anu geus sepak terjang banting tulang ngeyeuk dayeuh ngolah nagara di hot-hatna dughulu pet nyawa paribasana nyaeta ngahampangkeun naon rupaha pagawean akang salaku raja pikeun nepikeun kawijakan jeung program ti luhur ka handap jeung nepikeun aspirasi ti handap ka luhur datos janten kawajiban atuka malah mandar ieu layang pangajen teh sing jadi totonen ka hareupna sing jadi ciri jeung cermin keur diri anjeun oge ais pangampih anu liana geusan ngaronjatkeun deui dina rupaha widang kagiatan anu sakirana pikeun kamaslahatan nagara jeung bangsa leres luyu jeung kadang tuan urang tina mangsa sumpah waktu dijenengkeun jadi pejabat anu tangtuna urang teh diri ieu teh geus dibaktikeun ka negeri awak geus disebakeun ka negara sasat urang teh geus teu boga naon-naon paribasana ieu awak teh demi negara demi bangsa anu ieu teh kudu jeung perlu direalisasikeunana ku urang sabab dihenteu-henteu oge dina ngeyeuk dayeuh ngolah nagara teh anu sakieu gedena nagara Cakrabuana dimimiti urang nyaeta mangkon Prabon jadi karadikais pangampi di Karaton beh dituna raja saacana nitipkeun amanah keur urang pikeun ngaronjatkeun deui naon rupaha kagiatan-kagiatan anu luyu jeung program-program anu eta program teh nyaeta nyokok pikeun kapentingan balarea leres ari ku kitu teh amati urang salaku pejabat mah ieu teh disebutna hampang keneh digawe lamun dibandingkeun jeung para pajuang anu parantos ngantun dina bangsa nyokot hak kemerdekaan negara jeung bangsa naon bet disebut entengna ai para pajuang baheula mah dina nyokot hak kemerdekaan negara jeung bangsa teh dibelaan guyang getih dibelaan ninggalkeun pilemburan dibelaan ninggalkeun anak jeung pamajikan malah teu saeutik balik tinggal ngaran bukti tina perjuangan bukti cinta kalemah cai laras ari urang dina zaman merdeka ieu nu dipenta teh ukur kesang jeung tanaga pikiran anu kudu diborahkeun pisan demi negara jeung bangsa nalika lamun urang teu bisa ngaborahkeun kesang tanaga jeung pikiran kerahayat yakin urang teh geus ngadoliman perjuangan karuhun anu parantos ngantun ya hianat dolimna oge kacida laras sabab ieu nagara hak waris ti akinini urang baheula anu perlu ku urang ditingkatkeun deui boh eta ngeunaan infrastrukturna boh ngeunaan program jeung sajabana malah mandar rahaya teh sing bisa karasa naon rupaha program anu tepikeun ti luhur ka handap laras nyugemakeun rahayat itu ieu teh sarua jeung urang teh sajabatis urang digawe teh nyaeta ibadah laras
tah dina lebah ibadah ieu tangtuna oge urang teh ulah nepi ka ungut kalinduan ulah nepi ka gedag kaanginan sabab teu saeutik urang gogoda dodoja anu bakal karanpan ka hareupna lamun teu kuat-kuat teuing akar anu nancep ka jerona ibarat tangkal beuki luhur bakal leuwih luhur bakal leuwih tarik angin anu bakal ngadupakna laras sabab teu saeutik pejabat-pejabat anu rumpak akarna kulantaran hirupna teh nyaeta kadupak ku angin anu gede anu tungtungna manehna teh teu nyaah ka rahayat teu nyaah ka nagara laras teu saeutik para pejabat anu ngajungkel laku lampahna kulantaran gogodana anu tadi niatna pikeun negara jeung bangsa tapi geus jadi tungtungna pikeun golonganna pikeun partena pikeun pamajikan jeung anakna laras ta eta cilaka laras bahayana luar biasa nu matak dina omong ulah saomong-omongna neuneun letah kudu disatukangeun akal jeung elingan sarengkak sapripola teh kurang kudu aya pangenyet dina hate ngaliwatan aturan agama jeung dari gama laras ya timbalan ulah urang teh nepi ka gengsi komo deui urang teh nepi ka leutik hate kulantaran bangsa urang bangsa denawa anu cenah bangsa denawa teh bangsa buta teh disebutna oge goreng lampah ceuk bangsa manusia bangsa poek sabab ai buta teh poek hatena poek pikirna laras tapi da urang mah ukur kesi ukur wujud jeung deui masalah eta urusan salah jeung bener mah eta hak prerogatifna Gusti sedangkeun Gusti mah maha tingali bujeng hingga kana lengkap paripola manusia kana uteukna ati uningapan laras tah eta ceklat urang lamun mudah kana emosi mah emosi ti sok cek manusia cekeng cek manusia teh cenah ai mabok laku lampah juri ai nginum laku lampahna setan ari judi laku lampahna iblis ai curaling laku lampahna setan padahal saumur nyunyuhun sirah anu ieu can pernah nempo pocong seselontodan mabok alkohol ya laras can pernah nempo aing kunti dibawa ka oyo laras ya can pernah nempo genderuwo nyiksa kuntil anak nu pernah nempo masih Taufik Hidayat laras ya laras tak geni bukti nama geni urang teh henteu tah nu matak di dieu sok ulah nepi ka ungut kalinduan ulah gedag kaanginan ceuk paribasana urang nyaeta pikeun niat urang demi bakti ka negeri sebak raga ka nagara laras urang saling elingan dina lebah eta lain harti akang geus bener tapi akang oge da sarua jelema bisi ieu mah angin-anginan ai kitu mah geuingkeun ku sampean meureun akang teh saling we lebah dieu mah sae mangga diestokeun Gusti tah kadua ti eta nyaeta ngeunaan pribadi kaula teh boga anak hiji-hijina apa sorangan maneh laras si Nyai Dewi Panca Ningrum anu kiwari gede geus dewasa eukeur sasat kaula dimimiti baheula kaparinan murang kalih mangsa baheula ku indung budak teh
kaula teh menang kaprihatinan ongkoh kabungah ongkoh ai bungahna boga anak awewe ai prihatina teh dikantunkeun ku indung budak da sidik buru sutuluy kaula laras kaula janji dina mangsa harita ka indung budak moal rek kawin deui inggis ku bisi sieun nu jadi anak heuk teh mah kaula kawin deui teh sieun kacaritakeun ai geningnya dina TV mah sok indung teh sok ngaleob laras tah sieun kitu aing teh laras kata mah satiana luar biasa si nyai ka kaula mangsa baheula si jeunat kitu oge kaula laras lamun di dieu mah saperti Pak Haji Enang sareng Ibu Hajadian kitu pisan layeutna teh sama pahit sama manis kompak dua sejoli Romeo Juliet kan ti mimiti leutik nepi ka ayeuna geus gede dewasa eukeur kaula geus nyaho kana rupaha tabeatna itu ieuna ngan dina lebah dieu aing teh rada ngaheungeu rada aneh na teh kulantaran manehna teh aya sifat anu robah nu teu kaharti ku kaula ieu talajak nu benten aya robah sifat benten anak naon make jeung robah sifatna kunaon cobi ai robah sifatna teh ti nalika keur masamuan nalika keur ngobrol jeung kaula manehna teh sok loba ngalamun ti ngalamun sok ulang-ulang laras ngadenge warta ti para babu anu sok nyarengan maranehna upami sok di kamarna teh sok diladang dana teh sok lami terus lamun ka kamar cai dadae kanan pun anak teh sok hahariringan nyanyi oh komo lamun datang hujan mah sok lumpat ka patamanan bari jeung tatarian uluh tak ieu anu jadi pikiran berang jeung peuting geus saminggu lilana pikiran saperti kieu ngaganggu kana hati aing anu tungtungna tuna tina digawe inget wae kanu jadi anak keur mah apa anak aing teh hiji-hijina laras Gusti laras ngadadak ringas tara-tara biasana saperkeun ka kolot teh da budak kaula mah kitu da biasana ge aduh lengket pisan nu jeung nu jadi bapa tara tebi salamina laras nama rada ikah-ikahan ayeuna teh rada lingas cik kaula rek nanya ka maneh susuganan maneh apa da maneh mah anak teh leuwih ti 10 lin laras bukan bawa pengalaman riap maneh teh anak teh riap abi mah Gusti aya kana salosina abdi teh salosinnya incu genep geus incuan abdi mah uluh matak jadi aki abdi teh ayeuna teh nya aki hejo disebutna teh ada sama hejo bagedon laras upami ngupingkeun kasauran salira sigana ieu mah sigana ya ciri-ciri seperti kitu tuang putri teh beunang kasakit beunang ku kasakit kasakit naon flu burung sanes Gusti tipes sanes campak sanes nongtot bool amit gitu kasakit naon asam lambung sanes sangsara sangsara mah penyakit eta mah nasib kasakit naon tuang putri iya
tuang putri teh sigana keur kaserang kasakit galau. Kasakit galau. Galau teh naon? Galau teh wadah cai nu gede. Siapa kalah komedi. Kalah loyor. Atuh eta mah galon sia teh, lan. Galon eta mah, galon masih ditiup ku budak. Kalah ka dituluykeun sia mah. Tih, kita panas ditiis ya. Cuaca udang kieu teh. Piraku teu uninga Gusti kena kasakit galau. Naon kasakit galau teh? Kasakit bedanya idunungan tera beger teh kieu ye. Nya. Itu bulan. Lelaki introvert. Aduh. Naon ngejepret teh? Henteu introvert. Naon teh? Henteu teu kena uninga salira mah. Lelaki rumahan. Ai kasakit galau teh nyaeta kasakit birahi. Kasakit birahi. Maksudna sinek tuang putri teh kasakit birahi ka lalaki kaserang asmara gama ku jajaka. Sigana tuang putri teh keur kaedanan ku hiji jajaka eling wae ka hiji jajaka dupi ka hayang ku manehna. Wah sia. Mua mungkin mua mungkin naon mua mungkin teu mungkin maksudna teu mungkin teh ye kurang kumaha loba jajaka anu datang ka dieu kurang kumaha loba pangeran anu sumping ka dieu anak raja nu mikah hayang kapun anak kabeh ditolak teu saeutik loba mobil-mobil bermewah plat B, plat D, kabehna datang ka dieu ningalipun anak. Da sidik pun anak mah geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina, da sidik kaula teh kawin teh ka widadari. Laras. Ayeuna si nyai mikah hayang ka jajaka. Teu mungkin. Tah. Da isik abi mah kitu kamanangna teu mungkin upami teu mungkin mah kieu atuh Gusti. Kumaha? Tibatan babaledogan salira teu percaya ka kaula, matak naon langsung ka jenisna taroskeun. Kantuna le jenisna. Heuh nyata mung ditanya. Mung ditanya kumaha? Ku kaon teh unggal sabaraha kali nanyana, ngan teu ngajawab. Alim ngajawab, "Heuh. Lobana ngabatem." Atuh wios we ku abdi siga nama kasima ku bapana ditaros teh wios atuh ditanyana ku omna we meter ragab sugan bisa toblak ke jeung omna mah heueuh nya tapi hayang kasaksi ku kaula canak ka dieu sok mangga heug atuh Nyai Pancaningrum kaula nun kula Rama Dewaji yap ka dieu Nyai pengkeran om dah kejik teh euy disebut om teh jo inget ka Bogo nya ngan geuleuna teh geus meta iPhone geuleuna tansah dia jeng-jeng aya pikersana naon Rama Dewaji purwa ngeging silingih ka dieu anu perlu mah lain ama jeung deui ama oge lamun rek nanya oge pasti hidup teragap tah sok langsung we ka Kipati mang maneh rek cumarita kasih ama oh kitu mah ama ya sae ataupun ten kampung geran ama baik tansah diajeng-ajeng om aya naon tong nyebat om nya mang saja we mang saja paman we paman green aja paman green paman maca ieu ne kumaha om maca aduh om maca pada hejo anjing kubuh bae teh hejo teh gitu beda hejo
maksud anu tangtu ieu teh tuang rama sareng Mang teh bieu teh geus ngobrol panjang lebar nu disyawalakeun teh di antawisna teh ngeunaan hidup neng ngeunaan kaula ya naon ngeunaan kaula teh naonna nyaeta anu aya patula patalina sareng diri anjeun gede geus dewasa eukeur anu kiwari teh salira teh endog beubeureummna tuang rama kanyaah kadeudeuhna tamplok aseupan ka salira da sidik salira teh putri hiji-hijina timbalan kaula nu tah dipenta kadewasaan kumaha yen aya tuang rama teh hiji raja anu ngawasa di nagara upami kaganggu hatena yakin bakal ngurangan dina digawena sedangkan anu kaganggu hatena teh aya kajaba lintang ti salira laku naon kaganggu naon ku kaula ama kunaon kaganggu kunaon kaula parantos ngajieun codeka ka salira henteu aya ngajieun codeka mah nya tapi kunaon make jeung kaganggu ku kaula manawi sareng manawa eta ti ngomong di situ sih bener sing balik atuh nyarita nyai kaula nun can beres mang can beres can tuntas kumaha mang tah salira teh aya robah sifatna anu biasana diajak tuang ageng ngalimet ayeuna caman cemen bari jeung ancin upami teh datang hujan sok kahariringan bari jeung tatarian nya mang teh katanya anaon cenah si Neng teh nepi ka kitu pok we mang teh si Neng teh keur galau jigana teh keur tunggara rasa ngan tuang rama teu percaya da bukti loba nu ngalamar oge ditalampi seueur ditolak mang hoga tuang rama keukeuh anu tungtungna ampir burger pasea ieu teh tah ku kituna bisi aya kahoyong naon bisi aya kangewa naon lamun teh mangsalah prediksina margi hawatos ka tuang rama tingali rada ngorotan tuangna oge ngirangan anu biasana 2 boboko ayeuna mah 4 boboko kurang kene atuh rewo ge da maing teh atuh eta mah ponyo atuh sok sedih mang melihatnya ikut prihatin ikut bela sungkawa mang tuh nya apa yang terjadi sampai sebagaimana beratnya ini begitu beliau sunawe dekat di masjid itu hese kayak nage demikianlah pertanyaan mang wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum jadi maksudna sing hawatos salira ka tuang rama sing karunya ulah dugi ka ngabetem kitu ulah ngabisu da ieu teh nu gering teh salira hungkul pasti ka tuang rama ongko dalika raja negering yakin ka rakyat lagi ngilu gering tak eta cing kumaha cara jeung katang tuan pikeun balaka we neng langsung mun teu karsa ka tuang rama ka emang harewoskeun atawa ka emang we WA-keun teu wani WA dina DM we dina TikTok emang nya emang gaduh TikTok gaduh username teh anak yang selalu tercakiti nya kitu sadaya-daya kaula nu geuningan ieu teh ngabahas kaula nya aduh hapunten aman naon neng sadaya-daya kaula hapunten geuning mantawi teh moal jadi rengating penggali salira moal jadi emutan kangge salira hapunten laku lampah kaula nu teu mun nasabah
boga rasa kaula teh asa pang bener nasi horeng teh kaula teh pang salahna salaku jadi anak meureun kawangku kaula teh jadi anak doraka kanu jadi bapa hapunten amah hapunten duh nyai henteu nyai upami saena mah kaula cepret kumaha we kumaha salira sangkan jadi kaula pangeling-eling keur kaula geusan kareupna ulah nepi ka ngayakeun tindakan saperti kieu amah kaula teh nepi ka boga rasa tadi bener efek teh geuning kaula teh pangsalahna ama dosa keur kaula cuparkeun dosa kaula cepret kaula siksa kaula ama wah henteu noh teu dosa nyai henteu sedih deh sedih asina po film bedah rumah kieu pisan sinetron Gusti nu agung neng meuni asa inget ka indung maneh no lain masalah kituna mama teh sieun ingis ku misi rempat ku sugan ingis nu jadi anak sin kumaha onam ai kitu mah nyai aya ka yang hayang naon mumpung aya ama keneh mua burung dicumponan nu kadada kaduga mama mun kongang maneng hayang gunung mah kongang aqua mah dipangangkatkeun no ngan ieu mah amat teh kulantaran teu jelas salira teh kunaon anu balukarna amat teh kudu kumaha ngayakeun tindakan saperti kieu no sadaya-daya kaula nun bisi gitu neng hayang ulin ka taman buah nya hayang ameng ka taman safari bisi hayang ameng ka gandoang urang mamacetan jadinya urang katunggilis sadaya-daya ama nya upami kitu carana mah kaula bade balaka wae naon rupa hal anu jadi bang balu kolbu nu ngajeng-jeng dina angen-angen eta nepi ka hayang ku amat teh sok balaka hayang naon paribasan sok bisi hayang mobil pamulikeun bisi hayang iPhone 17 Pro Max alim bisi hayang motor X-Max alim bisi hayang motor N-Max lain bisi hayang mobil Grand Max lain bisi palai Paramex kata gering budak aing masih teh nyabili gitu dah nya tapi bisi palai amang kalurah amek tawa kaku med alim ama sanes eta naon tapi kaula teu pamit teh balaka ka salira moal make jeung dicarekan nah make jeung dicarekan sok we balaka ama naon laras saur kemaman patih tadi teu jauh tina dugaan teu anggang tina sawangan wireh kaula teh naon nyaeta naon atuh naon jo we sada engang sama kaula teh bogoh ka lalaki bogoh ka lalaki imbalan ama jadi anjeun teh keur galau nya kaula nun kaula teh keur galau kaula teh hoyong nikah ama dua tihlan jadi di anak aing alah wah hoyong kabule waduh ieu euy hayang kabule na teu kapake bangsa urang da bogohna ka urang luar negara om bogohna ka misi
ka urang luar negara kasep ngalempereng koneng lir Dewa Kamajaya iya beres jangkung bule ya beres ngandung harti pasti panona biru ya laras pisan biru bari jeung mancung muan teu ke aing incu yakin kulitna ka bapana jangkung gedena ka aing akina kan ulah gendutna we kaki potong gaji ku aing sia una karep kacabrak teh bagja nu taya papadana nah aing nyai make jeung bogoh ka bule ka urang luar negara panggil dina TikTok sanes anu dina IG sanes dina Facebook sanes aya nu ngeunakeun teu aya sumping nyalira timbalan maksudna sumping ka mana sumping ka kaula ka dieu keke atuh lamun kitu mah geus ngapelan ka dieu nah dapat dos tilu dinten noron nah hati mawa martabak yang calon mitoha biasana mah kabogor teh mawa martabak atawa mawa bubuahan nu mawi datangna ka dieu teh sok rerencepan sembunyi nya amang di mana panggihna jam baraha ai jamna teh sok jam 10 wengi ai panggih sok di mana ai penakna teh sok jeung di kamar kaula di kamar di jam 10 nya nepi ka jam nepi ka subuh aduh ka subuh kitu mah digan eueuh di waktu we tilu poe lamina di bulan neangan ganas ngora naon paur sia keke aya naon dina beuheung beureum naon ieu mareungit nyai kaula nu naon nyai teh kawas-kawas lain awewe beragama make jeung ngampihan lalaki di kamar sakieu legana karatona di ruang tamu apa nyai teh nyaeta baheulana teh alumni ngobong di pasantren dor kalakak kieu patut sarua jeung mapokan kokotor kerja di bapa nanaonan sia ngelayan aing boga anak teh sangka lumuh tutut di warak usaha kitu patut sia kumang nanya demi Allah teuing henteu tara abdi tara kitu tara urusan teu balik abdi mah nya keheula tu ama ulah maka amak-amakan sagala ulah waka banduda kaula teh can cacap nyariosna eta geuning kalapa biji teh cungap ngomong sorangan kaula teh can beres kumaha memang kaula teh sok tepang ti jam 10 dugi ka jam 3 subuh terus di kamar Pak nya di kamar nanging tepangna kaula teh teket tingali jirim teket tara jasad teket tingali jirim timbalan wujudna aya wujudna buah jurig beureun maksudna kumaha ai kaula tepang jeung manehna teh sok di alam impi di alam impi maksudna kumaha dalam mimpi teh nya dina minggu kamari kaula teh mondok sare
dina mangsa sarete kaulah tepang jeung manehna di sisi basisir sok silih hotel jeung manehna silih cepeng panangan malahan dugi kajangi kaulah moal bade salakian mun teu ka manehna kitu oge manehna moal boga pamajikan mun teu ka kaulah Nyai aing ngimpi onama atuh eta mah kembangna sare tong turut teuing da anjeunna teh masihan alamat lalaki teh masihan alamat masihan namina ongko mere nomor teu ai masihan nomor mah henteu mere alamatnya mere ngarannya jadi kaulah teh nunggu manehna sumping ka dieu tapi can rek jol wae kaulah asa jadi beuheung sesongeteun ngantosanana Ramadewaji rek iraha kaulah gaduh salaki da kaulah teh inget wae ka manehna Gusti pangeran dunya kaulah aduh kasmaran ngeunah mah hate untung aing can kumaha budak ieu nya untung can diganggu salamet tapi ngandung hartinya teh panggil dina impian di malam cik lamun kitu carana keun ama nu rek kaul neanganana lamun itu lalaki mung datang ka dieu ama nu ngajorangna kitu ama nya aduh katur nuhun ama nuhun pisan ama diantos pisan atuh waktos nanya bade iraha angkatna ayeuna ngan alamatna di mana alamat jelas ari ngakukeunna namanya eta urang nagara Tumaritis urang nagara Tumaritis ih lan Tumaritis ya apa di mana nagara Tumaritis nya apa teh laguna kumaha Tumaritis karena tumarima nya salahnya tarik si Ukaira oh udah neng kebusi nagara Tumaritis timalan keke ai nagara Tumaritis saha rajana ai rajana ternyata Prabu Semar Badranaya Prabu Semar Bandarnangka Badranaya ohnya Badranaya dupi-dupi kapalai putrana eta Prabu Semar oh anak raja timbalan anak Prabu Semar Badranaya timbalan saha kakasihna engkang Pangeran Sasrajingga anjir di lan calon mantu aing alus ngaranna Sasrajingga moal teu jago moal teu ahli sastra ieu hebat ieu kitu kaulah nun moal teu bodas jangkung ieu ganteng moal teu jiga Cristiano Ronaldo nu eleh kitu siga nama aya bahan kitu Gusti kitu kaulah nun parantos opat dinten lamina ti awit teu ngimpen deui teh kaulah can ditepangan ku manehna yeuh keun ama anu bakal ngajoragna rek neangan di mana ayana nagara Tumaritis Nyai mah sing berak sing gede dahar sing reug-reug we pokona mah kitu ama iya pokona jam minggu di ayeuna ama rek ngajorak satungtung dunya paribasana di apruk aduh ampun teuing nuhun pisan ama kana pangakannya anak pokona sing gede dahar Nyai mah timbalan nuhun pisan mang nuhun mang sami-sami neng sami-sami di kantun lenggah wae atuh kaulah bari nyiapkeun rupa kapriyogaan salira kangge angkat keun bae teu kudu ama sorangan ngakoperan bajuna itu ama nya daya-daya mangga ayo bagja nu luar biasa bari jeung calon besan teh geuning jajar jeung kaula raja wajah jeung wajah aing wah moal teu hajat rongka salira
muat segala ditanggap pokoknya ditanggap wae kabeanana hayang kesenian naon abdi mah hayang wayang golek we Gusti lah nya kabita ku Bapak Lurah Dahlan nya segala ditanggap pokoknya bulan wae laras Gusti dalang Bogor orang tanggap dalang Bekasi itu ieu dalang Bandung Bapak dalang oleh Bapak dalang Lurah Ujang Bukhari dalang Jajat Pak Haji Minda